my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ibe Belargi Dinata ti kelas 7H. Abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna Lutung Kasarung. Baheula di kerajaan Pasundan, Prabu boga dua putri nyaeta Purbararang jeung Purbasari. Samemek pupus raja nunjuk Purbasari jadi panerus tahta. Hal ieu nyieun Purbararang sirik tuluy manehna ngadakwa Purbasari gering panyakit kotor jeung kudu diusir ka leuweung. Di leuweung Purbasari hirup sangsara tapi tetep sabar jeung bager. Hiji poe datang Lutung Kasarung anu sabenerna pangeran kahyangan anu keur kana kutukan. Anjeunna tuluy nulungan Purbasari nyieun kahirupan jadi leuwih marenah jeung endah. Saenggeus sababaraha waktu Purbararang datang deui jeung mere sababaraha tantangan adu panjang rambut, adu kasepaan calon salaki jeung sajena. Ku pitulung Lutung Kasarung Purbasari meunang dina sagala pasanggiri. Dina akhirna Lutung Kasarung roba jadi pangeran anu kasep. Purbararang eleh sareng sadar kana kasalahanana. Purbasari jadi ratu serta hirup bagja jeung pangeranna. Sakitu dongeng ti abdi anu judulna Lutung Kasarung. Mugi-mugi aya manfaat kangge urang sadayana. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Hatur nuhun kana pahatosanana jeung sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.